Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Hai dulur kaum muslimin, regepkeun ieu syairan manawi tambil lumayan, malah mandar janten jalan kabagjaan. Lamun aya waktu lowong enggal eusi ulah kosong pilari ilmu nuluhung, ulah embung mempeng umur aja nungtung. Tong nganggur ngahurun balung, bisi di akhir kadung. Hirup ngagu buka embung, gera eling ka jalan Allah nu agung. Nabi Ibrahim wasiat bejakeun ka kabeh umat, sarta pek nyieun ajihad ngamalkeun sing pada hemat, mere tatanenan surga lantaran taneuh nu lega. Caina cur teu bangga karidaekna sing lega, binihna mah geus teu bireu laha olah geura pelak. Subhanallah oge pelak teu samar deui kariprak. Urang kedah ngalazimkeun maca istighfar, langgengkeun maka Allah nyalametkeun rizki urang, diberkahkeun di alam mahsyar nu panas. Kabeh jalma kapanasan, ku teu nahan kalaparan. Allah Ta'ala nulungan, sakabeh amal nu hade pastina bakal nulungan. Di akhirat pasti datang nyalametkeun jalma takwa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi